jamaah aya dina rugi iwa anu iman iwa anu soleh musiri wasiatan dina kebenaran iwa anu iman iwa anu soleh musiri wasiatan dina kasabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa anu mudah-mudahan dimuliakeun dirahmati ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiasa tepang deui di acara kawih Sunda Islami. Alhamdulillah ayeuna ngaguar perkawis demi wanci. Nyata ngeunaan sinareung waktu. Sakumaha dina keterangan al waktu kasaif. Nya, waktu teh ibarat pedang. Upami eta pedang dimanfaatkeun ku urang dina kalayan sae, insyaallah kawisna bakal manfaat, bakal berguna. Tapi pedang upami dimanfaatkeun lepat tangtosna bakal ngasihan kamadaratan ka jalmi anu nyepeng eta pedang. Kumari kitu waktu bagaikan pedang upami urang teu tiasa ngamanfaatkeun waktu dina jalan kasayan tangtosna jalmi aya dina karugian. Anu kahiji urang manfaatkeun eta waktu kanggo ngabdi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua urang manfaatkeun eta waktu teh kanggo silih geuingkeun, silih bewarakeun kahadean ka papada anu lainna nya eta mah anu deketna nyaeta ka keluargi, anu belah dituna ka tatangga jeung saterusna. Ulah dogika nya ngarasakeun nikmatna ibadah, ngamanfaatkeun eta waktu di alaman kosorangan hungkul, tapi kudu silih bejaan, silih geuingkeun jeung anu sanesna dogika urang leres-leres tiasa ngarasakeun manfaatna waktu, tiasa ngamanfaatkeun waktu aya dina jalan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala oge ngabewarakeun ka nu sanesna sangkan urang teh berjamaah dina raraga ngamanfaatkeun eta waktu dina raraga ibadah ngabdi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu panginten mudah-mudahan aya hikmah sinareung manfaatna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwa anu iman iwa anu soleh musiri wasiatan dina kebenaran iwa anu iman iwa anu soleh musiri wasiatan